Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di perkampungan BTN Geria Kondang Lestari, dan yang saya sedang melihat panen padi. Di sininya tuh banyak pepadian yang panen nih. Saya juga lagi duduk di atas jerami padi. Nih sekelilingnya sudah pada semua panen. Nih, aduh, ieu mah urang ngadongeng aya nama. Aya hiji dongeng ieu lah Bapak Tani jeung ieu sugan we diajar diajar sora ieu. Aya hiji patani ngapoe ka sawah ka serang tiap hari. Jeung tawakal jeung sagala rupina. Mangkat enjing uih lohor, tos lohor jam 1 tos katai, tos kacai teh mangkat deui uih nepi ka sonten. Eta si hiji patani teh teu gaduh. Istri eta sabar jeung lah ka ditu ka dieu daekan eta patani teh nya. Nepi ka nyangkul, nepi ka sagala rupina. Ari teu kungsi lami papenak sareng hiji anu patani deui eta mah nyaeta istri. Namina teh Neng Wen nya tong disebutkeun bisi salah sahiji lamun disebutkeun bilih aya anu ka ieu kana kasebut keh kirang raos. Ari sakali mangsa eta si bapa teh ditaros ku si Neng. Bapak bade ka mana? Bapak mah bade ka serang. Bade kuli macul, bade macul tuh di dituna bebecek. Oh nya tuh laras bapak. Ari bapak kersan. Alhamdulillah Neng da teu tiasa kieu mah teu tiasa barang tuang meureun teu maksakeun mah. Da urang teh kudu gawe kudu sagala rupina. Oh nya bapak. Bapak Neng bade pamit heula engke upami mah insyaallah Neng ka dieu deui ameng. Dan Neng ge sareng Neng ge pale dinya. Oh nya Neng hatur nuhun. Assalamualaikum. Diwalar ku si bapa. Waalaikumsalam. Ari si bapa karesepna nyanyi. Aduh. Cicing di sawah teh raos pisan teu karasa. Teu karasa. Teu karasa capek teh sagala rupina. Titingalian raos ningali pemandangan, ningali pasawahan, ningali pare aya nu koneng, aya nu hejo. Komo deui kasenteran ku panonpoe. Ningali buahna aduh nepi ka barareuneur. Aduh nepi ka asa bingah ka cida-cida. Aya pare warna hejo, aya pare warna koneng, aya pare anu katiup ku angin nepi ka utek-utekan.
ningali babaturan di Sarawak keur ngararit nepi ka rame walaupun sorangan oge walaupun jauh ka ditu ka dieu tetapi hate karasana ngeunah. Aduh alhamdulillah dipaparin kanikmatan segala rupina. Alhamdulillah urang kudu syukuran ka Gusti kawasa anu nyiptakeun langit jeung bumi jeung sagala rupina jeung sagala isi-isina. Jeung urang kudu mineng sholawat ka baginda Rasul baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang dapat syafaat pada yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.